segala rupa dijian status keur di mana keur naon keur kumaha teh dijian status ka nyeuseh dijian status OTW nyeuseh dina status teh geuningannya dina SW jadi lemah ayeuna mah ayi jadi ararapal kegiatan urang Poho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Bancin. Nukanera ya lumunur wiwit nilayang rana wiwit nilayang rana kasadayana ece bade beberes anu kotor disimpen anu balakna disapukeun ku ece atuh ieu karpetna digulungkeun disimpan dina tempat anu bahena oge tangtos dilap Alhamdulillah ayi kumaha ece aya tos beres madi karaton ayeuna ece teh aya geus beberes kieu manyalse doh tangtos atuh reug-reug eta sagala beres mah aya geus sagala beres kieu mah ece teh ayeuna manyalse nya aya geus nyalse kieu mah meureun ece bisa update status doh eta bisa ece tiktokan deui bisa pecean atuh bisa video callan deui jeung si Bebem aduh beres nya kitu ayi boga kieu ge ece Bebem oh boga ece boga ayi da ece mah payung alhamdulillah ayi nya bisa update status da jelema ayeuna mah geuning ayi lamun teu nyieun status sapoe teh geuningan ararateul wah da nyana cok jelema ayeuna mah unggah poe nyieun status nya rek teu kitu kumaha jelema ayeuna mah hayi da hirupna batur hirup anu kadua teh HP nya leres ceuk jelema ayeuna mah geus tergantungan kana HP udang sare lain kacai ngadoneangan HP jeung casanana can meuli power bank waduh nya ayi jelema ayeuna sagala rupa dijian status keur di mana keur naon keur kumaha teh dijian status leres ka nyeuseh dijian status OTW nyeuseh aduh dina status teh geuningannya dina SW jadi jelema ayeuna mah ayi jadi ararapal kegiatan urang batur teh apaleun kegiatan urang pokoe nya ayi apaleun kagiatan urang teh batur teh da meureun urang teh hayang di kepoan ku batur da urang oge sok kitu ngepoan ka baturnya ayi semohon kitu ayeuna mah jelema ayeuna mah beres batur hirupna kadua teh HP ayeuna mah anak pamajikan salaki teh kadang-kadang teh dipalire HP we tuluy digugulung dihare-harekeun nya dihare-harekeun kadang-kadang cul kewajiban cul tugas jeung hakna lain teu meunang ibu bapak emak ayi lain teu meunang neng nyoho HP ngan kudu apa kana hak jeung kewajibanana ulah kajongjonan ulah kaleuweuhi da pangeran teh teresepeun ka jelema anu kaleuweuhi eta nya semohon ulah kaleuweuhi urang teh ayeuna teh cing mangpaatkeun ieu HP teh kana pimadoroteun
anu positif nya karena positif ulah karena madorot ya HP teh dah HP teh manfaatna aya ngan madorotna leuwih gede nya atuh nyai semohon saeutik apanan ayeuna kulawarga anu bercerai gara-gara tina HP laras tina Facebook nya dina medsos jelema teh loba anu bercerai gara-gara tina medsos nya nu mata kade ieu HP teh kadang-kadang urang nepi ka dijajah ku HP deuleu salaki gering lain buru-buru dibawa ke rumah sakit salaki ke gering jepret dipoto heula waduh eta tulisan dininya teh GWS naon GWS teh cok GWS teh gera wafat sia teh manyanita modar ka salaki atuh nya aya nu tabrakan lain buru-buru dibantuan ditulungan di film heula di film kasihan ya kasihan kakinya patah aduh itu matanya nolol lain buru-buru ayi dibantuan kaburu modar nya temenang ayi cingnya karena diri cingnya karena awak ulah nepi ka dijajah kuno kitu nyai ulah digade-gadekeun ieu jiwa karena urusan dunya teh ayi semohon nya kade manfaatna HP teh kade ayi nya cing manfaat HP teh kana bebeneran kana positif mata kabing mah digadekeun we HP teh nya tah kitu gadekeun da wah panggung 3 bulan aya nya da jeung nyana ayeuna mah alhamdulillah bisa manggung deui mungaran ayi di dieu nya nuhun Abah Surya Atmaja syariatna salira hakikatna pitulung pangeran panayagan jeung cucungik dalang bisa nyatu poe ieu bisa nyangu isuk mah bisa nyangu isuk jazakallahu horen kasiron Abah Surya nya alhamdulillah ayinya semohon ngan mate di dieu teh protokol kesehatan mah ulah dipohokeun ku urang program pamarentah ulah dipohokeun make masker nya upami nu aya teu aya mah baju we beungkeutkeun kana keresek naon we atuh lah keresek mah eungap atuh sia teh emangna rek utah sia teh nyai gitu deuleu manfaat HP teh semohon jelema ayeuna mah tuda komo pamajikan ning anu geus salaki pamajikan kumaha tah pamajikan teh bapak cenah mamah mah bade bobot ti payun nya sok mamah bos ka kamar mak nya rek molor simutna hurung nya aya simut hurung ngageter tuh ayi nu mata kade ibu bapak mak neng pangpangna gadah tiasa ngamangpaatkeun HP supaya urang sabab naon luyu jeung pancen urang hirup di dunya moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia teh lintang ti keur ibadah tah ieu HP ge mangpaatkeun jadi ibadah nya apa teh sakedik aplikasi-aplikasi kitab Al-Qur'an aya dina HP komplit nya komplit hartosna oge ieu mah aplikasi teh nu kitu we geuningan lain-lain nya lain teu meunang ceuk-ceuk oge pek ngan kudu bisa mangamangpaatkeunana demi kamaslahatan aya ulah nyeun hoak naon teh ceuk nya pang-pangna PGH 3 channel di subscribe geura sok kumaha we usaha maing nya oh kurang dia ya geura subscribe PGH 3 channel konten-konten berpendidikan di dinya antos atuh nya hiburan oh seueur nya alhamdulillah ayi ece ayeuna tiasa didamel di dieu di karaton bagja nya kaangkat harkat darajat ece salaku kaum wanita montok ece nya da baheula mah awak ece teh henteu kieu ayi da kumaha baheula mah awak ece teh pegang katungir-tungirna
ayeuna mah alhamdulillah meureun katempo ku ayi nya lingsing da baheula mah tong boro-boro anu ngareret atuh ka ece teh lalaki teh maricen beungeut tah kitu ece lamun ece ngaliwat ka tukang ojek teh kumaha cenah maricen beungeut maricen ka ceuwis da kadenge we ku ece kumaha cenah tah tuh cenah si triplek ngaliwat kitu ece teh disebut triplek da ipis begang nya da begang ari ayeuna mah ojo ngaliwat ka tukang ojek teh cing sararwit atuh anyi nya kamana bebeb cenah ka ece teh kamana ai ka ece teh da ayeuna mah cek tukang ojek teh cenah awak ece teh geus samohai naon samohai teh samohai seksi montok dan aduhai alah da jeung nyana teh aya deui anu nyebut awak ece teh bohai naon ari bohai bohai teh bau hayam ai eta pagadaga teh ngaduai hayam atuh cenah nya alhamdulillah ayeuna mah kabeuli tu anting anu mah aduh reunceuh emas ieu teh baheula mah doble gitu kabeuli ayeuna mah montok da baheula mah ece teh goreng nasi bayi goreng nasib kumaha ieu teh ieu mah rek curhat ieu nya tapi ulah dibeja-beja deui ka batur era tara gujrut nya omatnya ieu nya ulah omat ulah dibeja-beja deui ka batur ece era bener mau dibeja-beja deui bener maneh mah sok dibeja-beja iraha bingung bejakeun dor dijieun status teh wow omat mau dibeja-beja wow lain naon era di dieu loba urut ka bogoh ece kitu ece nya saha wae ka bogoh ece di dieu hayang apa urut ka bogoh ece si mantan ece saha di dieu nu boga hajat teh Abah Surya teh eta urut ka bogoh ece kitu ece nya paingan atuh ieu teh Abah Surya teh urut ka bogoh ece ngan ece nu bogohna Abah Surya mah teu ka ece nya bager Abah Surya mah ungap poe merean kuota ka ece nya bager nya bager Abah Surya mah berehan luar biasa moal aya jelema jiga kitu anjing nya turutaneun urang salarea semohon keur kumaha keur kayan kumaha teh sodakoh we terus anjing bagja nya bagja urang dieu aya kasepuhan Abah Surya leres Nyai Muhammad moal kurang rejeki anjeunna mah nyata ketua umum kesatuan keluarga besar kasepuhan atanapi KKBK Jawa Barat jeung Banten leres nya kitu ece moal dibeja-beja ieu moal sing percaya kieu caritana cikan kumaha dina mangsa cenah saurna ece dikandung ku Pun Biang terus yuswa 3 sasih dina wawatengan Pun Biang nya kumaha tah dina patuangan Pun Biang yuswa 3 sasih ece teh geus dikantunkeun ku Pun Bapa alah eta deudeuh teuing jadi ece gubrak ka alam dunya teh apa dipameunteun nu jadi kolot nu jadi bapa anak yatim ece teh leres nincak umur 3 tahun kumaha tah Pun Biang ngantunkeun alah jol ieu jol itu Pun Biang teh ngantunkeun ece ayi leres jadi patah pahatu lalis ece teh anak yatim piatu nya saurna teh Pun Biang teh ngantunkeun teh ayi naon teh ece kumaha maotna teh di mana cenah di sawah na keur naon eta nuju ngaramet ka bentar gelap alah nah bisa ka bentar gelap gitu Pun Biang teh batur mamarangsu ka itu Pun Biang teh ngeramet we tuluy di sawah kitu tah bari totongengan mereskeun hujan ngaririncik dan mereskeun hanca meureun kako ari gelap meureun asa ditangtang pedahna aya jelema totongengan wae oh nya heueuh meureun peledag jai naonana cungcurunganana nepi ka renghek cungcurungan Pun Biang teh nepi ka hideung uluh ketang da cungcurungan mah teh di bentar gelap ge hararideung cungcurungan nya goreng patut atuh maot Pun Biang teh ari didorok ece teh ku uwa ku uwa nya uwa ece di dieu uwa saha uwa saha pokona mah aya we Wa Mulyadi lurah teh uwa ece nya ari Wa Mulyadi da mung jadi lurah teh getol pisan teh ayi sibuk ece teh keur umur 8 tahun teh kabur ti dieu teh ayi sin rasa di Cibuni teh ece teh rek maksud maka itu rek ka Jakarta ece teh rek ka kota ka Jakarta rek ngadu nasib neangan gawe nya baheula neangan gawe leumpang ti dieu teh katongo ka itu tuh mapai-mapai kebon
pohon cengkeh Kebon mangu. lempange ece tadi kebon cengkeh teh kitu tah baheula mah jalan hancur keneh Oh, da ieu. ayeuna mah leuwih lempange ece teh nya di kebon teh makaning eueuh sasaha ieu eta mah kurunyung teh kana motor aya lalaki tiluan Alah terus kumaha? gajleng ngahalangan ka ece Amuing. eta mah teu sangka ece dikenyang Alah, terus? dibawa kana kebon eta Kebon naon, Cek? Kebon cengkeh. kebon cengkeh Terus kumaha? digusur ka luhur dibawa kebon cengkeh Terus? Gusti aing keur umur 8 tahun geus aya nu merkosa Nah nasiban eta. diantai aing ku tiluan di kebon cengkeh Amuing. matak lamun ngaliwat kebon cengkeh teh gebeg cenah teh Trauma. trauma meureunana diantai ku tiluan beres merkosa mere duit 1.500 Alah eta. Lain ditarima we. ditarima we da butuh kudunan meureun 500 ewang ieu da nu hiji mah duitna teh soek Waduh. nepi ka ayeuna eta duit soek teh dilaminating ku ece Jang nanahaon. dipajangkeun dina di ruang tamu Jang naon. pangeling-eling ya ece beunang teh duit 500 mincak umur 12 tahun geus diperkosa deui Nah kusaha deui teh. harita mah ku supir angkot Bu. diantai aing ku genepan Hey. beres merkosa mere duit 60.000 Hey. alhamdulillah harita mah rada gede anjing Maka jeung alhamdulillah sakala hari tahun teh. meuni mineng teh ece diperkosa hampir ngapoe Uluh. Bu. da eta we hasil diperkosa teh kabeuli kontrakan opat Lain hasil diperkosa terus pagawean teh. maka jeung kabeuli mio matak mio eta mah nepi ka ayeuna ge dilani ku ece Naon? sigitek Aduh. Lain meniring. nya hampir ngapoe ece diperkosa atuh ayi nya dalam mun teh diperkosa sapoe teh ciangar kana sirah teh Nah, hari tahun teh. lamun dawa nu merkosa teh awak teh ngabrig-brig kitu tah Sakau. kadang-kadang ngaganyang kana pager Kawas eme wae. lamun poe eta wah nu merkosa ece nu merkosa Jablay. Mah. Lurah Mulyadi mineng diperkosa anak ku aing teh Palingan nu nutur wae ka ece. matak nutur-nutur wae ka ece nya rek teh kitu kumaha ayi ece teh jauh ti ulama Jauh tina didik. jauh tina didikan agama jeung dari agama Nya. komo ayeuna mah seueur para ustad Nya. para santri anu luar biasa komo aya dulur ece di dieu sepuh ece Bapak TB Haji Asep Kombara Laras. heeh alhamdulillah nyai Semohon. sareng acecep Laras. acecep selong IGB nya rek teh kitu kumaha ece teh jauh ti ulama wah nu ngadidik matak pantes ece teh brutal kelakuan model kitu teh ayi Malu menghirup di jalan. nya malu mirup di jalan ayeuna geus kolot ayi kaduhung matarati heula Nya pasti. ece teh unga peuting ece teh ayi baseuh we sajadah teh ayi Naon kuci mata ece. hujan goblok sia mah nanya deui heuh kuci mata aduh maneh malu bating nanya Atuh da. ece teh hayang tobatan nasuha ayi hayang kagolong jalma-jalma anu husnul khotimah Amin. Amin. alus katungtungnakeun Amin. da geuning kalakuan kitu teh cek aturan teh ayi eta teh dosa gede ayi Ditangtos ece. tumatak pangeran mudah-mudahan ece teh dihampura dosana Amin. jadi jalma anu husnul khotimah Amin. tumatak ece mah rek ngadoa we komo ka urang dieu Sakedahna. can bae nu buntangul nu bedegongna jablay nama ece we Saeuceueun. saeuceueun ngan ece merek ngadoa mudah-mudahan urang dieu mah ABG na istri-istrina mudah-mudahan ABG di dieu istri-istri di dieu para gadis-gadis di dieu pangpangna urang kampung Cisalak 1 RT hiji RW 14 Desa Cibunian Kacamatan Pamijahan Kabupaten Bogor khususnya umumna urang Jawa Barat kaituna nepi ka Indonesia mudah-mudahan istri-istrina cing janten istri-istri anu soleh Amin. Amin. amin ya Allah ya Rabbal alamin Amin. margi naon neng Kumaha teh? cing emut neng teh bakal nurunkeun turunan
upami neng palai kagungan turunan anu soleh neng heula nu kedah soleh margi saur jungjunan urang kapungkur orok saacan gubrak ga alam dunya 100 tahun deui kudu geus dididik sing horeng ayi ngadidik urang pribadi sabab naon cek urang wetan wong tua damel wiwitan wong enom derma lakoni saha-saha jelema anu nyen kagorengan anak insu urang nu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan naudzubillah summa naudzubillah amit amit nyai sakali deui mudah-mudahan istri-istri di decing janten istri solehah amin luar biasa neng istri solehah teh dinas dina Al-Quran dinas dina hadis tong tebih-tebih dina Al-Quran jeung hadis seueur para pujangga urang para pencipta lagu anu bertemakan tentang istri solehah tong tebih-tebih anjing aya Bapak Haji Roma Irama ka dieu anjeunna nyiptakeun hiji lagu anu luar biasa nyata anu kasebat istri solehah melegenda eta lagu nepi ka ayeuna istri solehah urang dangukeun ku saranaya ieu cobi karesan ece gaduh HP ieu Android MP3 ieu mah paranti nyetel lagu ece lamun ece keur nyeuseut teh dibaturan ku ieu MP3 aya resep teh ece teh kana istri solehah nya jeung naon tah jeung janda bodong kabeh we resep meureun dangukeun geura ku ayi ieu sok geura seungeut hah geura seungeut kinya diseungeut mah hurung atuh sia teh disetel atuh urang setel dina HP ece ieu dina Android istri solehah ti Bapak Haji Roma Irama dangukeun setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah eta mah rumah nu bika kitu tah ieu HP layar jebrot tinu kieu ieu sapoe ganti tuh setiap keindahan adalah perhiasan wah leres nya semohon perhiasan dunia tapi kabeh eta perhiasan teh bakal eleh ku hiji istri nu salehah naon wae perhiasan dunia panon poe nya bulan bintang bentang gunung lautan sungai leuweung jeung sajabana eta disebut perhiasan tapi eta kabeh bakal eleh ku hiji istri anu salehah nu matak ibu neng ece kudu gede hate yen ibu teh makhluk terindah di muka bumi ieu lamun ibu jadi istri anu salehah eleh bolo kukus oge atuh nya dangukeun nyerepna ieu hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan eta mah rumah nu bika tuh detik kitu teu parem HP ece mah kamari mah nyewa setum HP naon tuh ayi istri solehah mah bakal jadi teman kanggo carogena tangtos rek senang rek susah rek boga duit rek teu boga duit tetep istri solehah mah bakal bakti ngabdi anu jadi salaki ning hareup teu kapangaruhan ku ahliah dunya wow nya sabab istri solehah nempo salakina sabab nempo salakina teh nempo Tuhan ada di salakina sabab naon seorang istri solehah boga keyakinan yen pangeran di dunia adalah seorang suami bener nu matak ibu emak ece beakeun lipen setip teh keur salaki cing burahay beakeun wadak teh keur salaki cik kesemek kinya beakeun dangdan teh keur salaki parfum teh keur salaki nya lain keur kaonangan wungkul geulisna neng teh lain keur ka mall wungkul geulisna neng teh tapi neng kudu leuwih geulis di hareupeun salakina ieu mah kumaha ari kaonangan bebeakan geulis ari kang arisan bebeakan geulis ari hareupeun salaki buladig
harapun salaki teh buuk cawigwig Amit amit. kutang pegat hiji harapun salaki teh korong metet Amit amit. Dahara rayang teh. harapun salaki teh Buntur nya rokes. istri anu salehah mah salaki ini ti imah balik ti imah rek kamana rek digawe rek ulin tetep didaguan ku istri anu salehah Duh, ler. bari dangdan bebeakan Nya. istri anu salehah mah sabab yakin gelisna istri teh pikeun salakina didaguan salaki teh Nya. bari dengan penuh rasa kerinduan Duh. yang menggebu-gebu terhadap seorang suami Buset. gelisah Menanti. lain gelisah cemburu tapi gelisah hoyong enga-enga penak jeung panutan Gelisah menanti teh ya. sebrot ku parfum bisi bau Nya atuh. nya salaki keketrok Assalamualaikum buru-buru jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh panutan buka pantona bray panto dibuka baledog ku imut anu ngagelenyu Alah. Rekepkeun Mamah Wiis. insyaallah neng lamun salaki dikitukeun ku awewe ku istrina leungit kacape ilang kasusah buru-buru rawu pananganana cium canak kalebet bari tanya bapak lamun nyebut bapak aa lamun nyebut aa akang lamun nyebut akang ayah lamun nyebut ayah bade tuang heula bade eueut heula bade ibak heula atanapi bade neng heula Dah, bade neng heula kumaha ieu? bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh Bagja romantis. tawaran salaki teh bisi salaki eraan kalau bahasa salaki anu eraan Nya. tololkeun susu teh dedet kena sungutna kalaka seuri heuh sia teh Daerah danges muhrim asal ulah sasaha ulah aya sasaha di dinyana Bisa ulah di alun-alun. ulah holkeun susu teh bujur teh tengengkeun kitu tah Bae geus boga sertifikat. salaki teh meh gairah Aduh, beres. ieu mah kumaha salaki balik ti mana balik teh menit teh boro-boro didaguan diuk dina kursi suku kana meja nu hiji kana lomari Hey, ngodongkak ke awewe teh kieu yo jalingkap. laleure muih di hareup Hai, nah. Bari udut. dan teh make celana jero udud di awewe teh udud meletus surutu udud teh ning Leumun alus. beletak we Dina saku pepetasan. buuk cawigwig dina pipi korong garing Dina cangkeng kembang api. sia terek perang goblok punya kembang api dileuwihan sia mah nya remote jekel remote bari leungeun sinetron bari jeung TV-na teh pareuheum deui urang ke bentar gelap bulu kelek nepi kana ping-ping Hey, jadi diuntun naik mah cukur. heeh suku roromeheun Galeuleuk. heeh cileuh ka gunung nih Dahara rayang Kuku teh. harideung deui. kuku harideung salaki kaketrok teh Assalamualaikum Assalamualaikum jempe we teu dijawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Lu eta. kitu ka salaki teh ngaleuwihan sora Oh, hey. Bray panto dibuka lain di balai deug imut mangado dicarekan Kumaha? di mana wae sakosim wayah kieu ka Karamantok Kosim. geus nguseup di walungan sia teh goblok Lu eta. montong-mantong sia molor jeung lauk goblok Hakan hakan koja usia hakan cacing gitu. hakan cacing gusia simut ku koja molor teh kitu goblok tuh matak pantes ibu matak pantes neng matak pantes ece seueur lalaki anu pinah ke lain hati gara-gara awewe jika kitu di imah lalaki teh atoh goblok digitukeun teh Satuju. Ahanya nyatu. atoh ieu deui lalakina lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis bere duit cing gede Kapan usaha? Da teu boga duit urang mah tuh. sia mah ai keur meuli jeujeur aya
Ai keur nguseup aya ai keur pamajikan eueuh. Ada menang nyemputkeun. Keur meuli kukumul mah geuning. Oh. Melaan nyumput salinungkeun ke pamajikan teh. Tah. Sim kuring bari naros ka ibu-ibu di dieu. Seueur salakina nu tukang nguseup ibu. Seueur. Tah, lamun ibu salaki ibu tukang nguseup, ibu teh kudu nyeri hate. Nah, nyeri hate kumaha, Cah? Sabab naon? Darajat ibu disanapeun ku kumul. Sanapeun ku kumul kumaha ieu teh? Rek teu kitu kumaha sok perhatikeun anu nguseup. Ti isuk jeder nepi ka sore jedur. Ti isuk jedur nepi ka sore jeder. Teman kumaha sia we. Pokona ti isuk-isuk nepi ka sore. Tukang nguseup mah tempo ku kumul di deuleu we tuluy. Teu ngiceup-ngiceup sanajan hujan angin oge. Tapi nempo pamajikan 2 menit geus bosen. Nya nu matak ibu sanapeun ku kumul, tapi kade aya carana. Dah kumata. Ada tips-tips supaya pamajik salaki betah udi mah upami salakina tukang nguseup. Cobi, apa itu? Aya tips-tips kanggo ibu. Upami salaki ibu tukang nguseup ye. Dangukeun tutorialna. Upami ibu salakina tukang nguseup, ibu wayahna hirup kudu jiga kukumul. Jika ku kumul kumaha ieu? Meuli pilok ka pasar ibu. Terus Awak teh balur kudu beureum. Jeung hejo. Bus kacai euceu teh. Terus? Bak pinuhan. Ku euceu teh. Euceu teh brus teh kana bak teh. Kikieu aneh jiga kukumul tah. ampul-ampulannya. Ampul-ampulan datang papesalaki teh insyaallah ceu ai sia nawanan. Marukana meureun jiga kukumul secara harfiah ayi. Padahal jika kukumul teh nyaeta iceusna. Manisna pikarasepeunana kudu jiga kukumul. Naon resepna? Teu aya deui resepna iwati kudu balik deui kana sunah Rasul nyaeta ibu kudu jadi istri anu soleh. Amin eta. Kada. Leres. Nya Namun itu ayi wih manfaatna gede jadi istri solehah teh nya. tangtos. Nya Leres. sabab ibu cing emut. Kumaha? Di belakang suksesna seorang suami Nya. ada seorang istri yang solehah. Doh eta. Tadangukeun tah salaki awal lalaki dengekeun kumararane. Kumaha? Di belakang kesuksesan seorang suami Hah? ada seorang istri yang solehah. Doh. Dengekeun cacak seorang komo lamun opat sia. Wah, beres. Namahan di Leuwih sukses deui. beres. Namahan di mah. Satuju. Nya ayi sakitu we teu ceuh si langkung teh nya ayi nya. Nya aja wilujeng. Nya urang ngadoa we ieu mah kasadayana. Semohon. Aja. Dina syukuran ayeuna nyepitan putrana Abah Surya Atmaja Beres. nyaeta Chef Raga Sudirja mudah-mudahan ye murang kalih cacing bread kaset Amin. ditebikeun tina balai diangangkeun tina segala rupa mara bahaya Amin. rezekina nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore Amin. cinekna ye murang kalih cacing janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama Amin. cinekna ye murang kalih cacing janten jami anu soleh amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sakali di nuhun Abah nuhun pangarsa Abah Surya Atmaja Beres. Ketua Umum KKBK Provinsi Jabar sareng Banten disarengan ku Ibu Siti Hadijah Ayi. Beres. Ayo ayah Wilujeng gerak gegerok itu. Bukan nilai lu mundur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap, sabrek, 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 sabrek.